wah janten panganten pilaleyan lalagasan pilaleyan dinten ieu anjeunna geus daya cincin asing direma kiwa mindah tempat kakatuhu dangding asik awit lelewa pada janji rek satu cincin asik dina jariji nyelap mata tapi endah masih parang kahiji obat ulang arek muka galinde tresna nu beda tahun kamari diwari bukti menggeget jatuh kerani asri malati nu bodas kantui hilang karempan datang harapan kembang hotel waktos apel ngabuang janten panganten pileleyan lalagasan pileleyan dinten ieu anjeunna rek beber layar cincin asih direma kiwa mindah tempat kakatuhu dangding asih awit lelewa pada janji rek satu cincin asih dina jariji nyelap mata nanti endah asini parang kahiji obat ulah bade muka anu rujengkeun kulanya anu bukan naon eta euy teh kulan mudah-mudahan we ya anu pararingah dinten ayeuna teh sing pararingah kulan lah alah duka kumaha cenah teh da tos ngaheurang ge teh sanes teh paruku asa kagas gitu teh lah ke zaman baheula elah kagas gagas asa kagagas rubilanya dina impenan sakit rambut panjang buat bujung orang keras generasi penerus generasi muda kayak lepatna orang tanya ngalajukeun gitu apa pelajar para paluhur masih